mun aya jelema nu darima disogok berarti jelema edan eta teh lain mumayyiz eta nu kos kitu ngaranna eta teh di Islam teh kos kitu tah titah milih jelema pinter mah teu meunang disogok cak bapana ceng-ceng ieu dibere duit jeung bapak bae nya disogok ya ku bapak ieu geus milih ke lamun di forum mun di sidang ieu ka bapak bae nya ieu tah duitna tah teu meunang kitu haram eta mah ieu mah budak ieu mah budak tak kos gitu tah Masya Allah teu meunang disogok-sogok teu meunang dicumbu-cumbu kena aslina bae lantaran ieu mah lain naon jang masa depan budak urusan pengurusan anak ditu teu meunang dicumbu-cumbu ku bapana teu meunang dicumbu-cumbu ku emana keun coba hayeuna mah kena kedal sorangan kena milih sorangan Masya Allah kumaha guari urusan pilkada jeung pilgub lamun disogok iya masalah ya kos kieu lantaran rakyat geus boga pikiran sorangan kudu milih sorangan ngomong bae demokrasi sacablak sungut milih sakahayangna demokrasi eta adalah demonstrasi artinya kekuasaan terletak pada rakyat jadi berarti rakyatlah anu milih jang kaharep pembangunan negara orang urusan pendidikan bangunan anak urusan jalan urusan perkantoran urusan gedung-gedung anu diperlukeun jeung birokrasi pengurusan anu aya di jero eta negara tak ieu saha anu mampu teu meunang disugak disogok mun aya jelema nu darima disogok berarti jelema edan eta teh lain mumayyiz eta nu kos kitu ngaranna di cenah kula manuturkeun kiaina jak kiaina ge disogok kiaina bapa nu edan kos kitu eta ya Allah ya Rabbi cacakan sekup letik di keluarga bae geus teu meunang disogok atuh komo ieu sekup nagara Masya Allah cek kula ge boro-boro nu teu boga ilmu cacakan nu boga ilmu aya ustad nu kieu cenah nu datang jaga aing mah kerada ngarep-ngarep ya pugu usah milih nakal mana aing mana nu datang jeung gede bae merena borgol tak kiai teh borgol tak kos kitu tak kiai teh seret sama kiai ngajerumuskeun masyarakat sama kos kitu boro-boro jang nyaangan rakyat jang nyaangan dirina ge gujubarkeun habak sama kos kitu mah sedengkeun cenah kiai kitu kabeh ku ari mah gujubarkeun kabeh hiji-hiji acan beres Allah mana nu jadi panutan ayeuna ai mulut mah uswatun hasanah Masya Allah kos kitu burung uswatun hasanah makin kaharep makin ruksak negara orang lantaran titah milih yukhayyaru tanpa aya implikasi kudu bener-bener boga dedikasi boga tujuan kaharep ieu mun dicekal ku si eta mana teuing meureun rusakna ambalaya karusakan teh engke jaga di anak aing ke jaga di incu aing mantak naon kurang diciptakeun coba supaya kondusif naon cenah kondusif inget teh nyaho ngadenge bae batur kondusif ai ya Pemda bae ka imah alhamdulillah cenah kiai di daerah urang mah negara ya artina kondusif aing nanyakeun embung ka nyana nyana kondusif deh ngan paham lah aing kondusif teh kojin kuku mage paham pernah kukula ditajakeun di Jogja pas ngariung jeung jelema intelek Pak kondusif itu apa anu oh berarti Pemda ngabohong ka aing dah nyana kondusif bae oh eta mah non kondusif nu geus eta mah beneran teh aing ngomong dah Masya Allah nya ieu hese jasa cacakan di keluarga budak dek di urusan kurang teu meunang disugak disogok teu meunang diiming-imingi kudu aslina bae lantaran ieu mah jang masa depan kaharep nanyana
supaya rapih diurus na pangenaheun ai nyambung manyana teh loyogna meureun ka mamangna ai nu loyog mah pan dititah bae ge daekeun tanpa dititah ge geus yeuneuun nyana teh atan ngeunaan coba kuari nagara lamun ulah make sugak sogok ngeunaheun jadi ngomongna lepas ngana teh lain au cow au tah eta kos kitu tah nya Nayula wa yukhayyaru baina ummin wa jadin eta keur carita karusakan dunia di akhirat nu disogok hana 1000 2000 hana 1 juta 2 juta tapi kahareupna masyaallah bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah eta sugak sogok model kos itu pikubahan coba. Ya Allah ya Rabbi maning tapa bae tina sogokan-sogokan kos itu tapa sing apik insyaallah negara urang makmur negara urang maju. Pemberitahuan mohon kepada Pak Kiai pengumuman bahwa Kiai Haji Khalil telah meninggal dunia saat ini agar kepada keluarga Bapak Kiai Haji Khalil segera pulang keluarga gitu almarhum Kiai Haji Khalil segera pulang Kiai Haji Khalil Garahium Jayanti Tangerang sakali deui ka keluarga Kiai Haji Khalil supaya segera pulang lantaran saat ieu pisan anjeunna telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah can kaburu milih gubernurnya na aburu maut untung jasa teh teu kasogoknya nama teh insyaallah nah sing hade ngerapihan diri urang ngerapihan moal kebal hirup teh sekadar urang keur nungguan maut bu lalampahan teh aya segala disogok aya segala macem-macem nu kitu sing ade ulah pake lalagaan ieu hirup teh lantaran titipan ti Gusti mata ceuri irung awak urang dibere umur jeung pikiran urang ye bakal ditanya ku Gusti Allah ulah dinaon gitu ngaranna di kotoran supaya rada ringan we urang ketika dihisab di BAP ditanya ku Gusti Allah deres bae ringan urang kitu sautak saeutik mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya demokrasi teu meunang dipaksa kudu ka anu teu meunang disogok diiming-imingi. Bere program-program jeung rencana-rencana seorang pemimpin supaya paham masyarakat kaharep mantak nu milih nage teu kudu kabehan zaziroi nu ngabogaan pemikiran jeung wawasan nini mah geus teu boga wawasan kaharepnya nu mah wawasan ngan saukur meuli sepaheun doang ulah tamah ulah titah milih nini mah nya mah asal dibere gitu sepaheun we geus naon ngaranna itu sereh nya mangges gambir bae sing pisisigeun cicing nini makos kitu geus deuk kumaha teh kumaha nagara teh sabodonya asal boga sepaheun bae cicing we nya mah teu make kutang ngalamun eta nini teu kudu milih aju ku ari masyarakat ge kitu asal dibere sepaheun we atuh cicing eta budak sangkilang ngorakena minjum latin nini eta kos cenah ieu mah kiai cenah tadina mah ngomong barang dibere sepaheun mah cicing kiai ge minjum latin nini keneh ini loba ieu teh jelema nama lalaki tapi hakikatna mah nini deres aya jelema biasa mah kiai. Orang kiai teh jero nama jero hatena orang nini 1 sarua asal meuli sisik bae cicing sama kiai kos. Cenah ieu mah kiai cenah tata dina mah ngomong babarang dibere sepaheun mah cicing kiai ge minjum latin nini keneh. Ini loba ieu teh jelema nama lalaki tapi hakikatna mah nini deres aya jelema biasa mah kiai. Orang kiai teh jero nama jero hatena orang nini sisik bae cicing sama kiai kos.
demokrasinya nu milihna nu boga wawasan ulah nini ulah aki-aki ulah nu edan ulah nu buta kudu nu boga wawasan kaharep jangan bangun negara program-program kaharepna kumaha planning kaharepna kumaha ieu teh selama kepemimpinan 5 tahun naon nu deuk dibangun urusan agamana urusan budayana urusan sosialna bejakeun ka masyarakat sok didinya pilih ku masyarakat Masya Allah ngadenge kitu mah pan ngeunaheun urang teh asa rek maju negara teh tapi pan ternyata satungtung hirup urang ku ari can orang memang jalan anu bagus dilalaga we waduh bagus cenah di desa ieu mah jalan keur ngeunah-ngeunah batu segbog gede kebo ening can digiling-giling aja budak panjang nurusak na kemanggih di orang iya menang we dua jengkar menawan karar itu sih menurut duit bebeja tu karakyat jangan bangun jalan eueuh duit ku rakyat merenang yuh yang celengan ya ngan sia turun itu balik gitu doang ya kami udunan ya yang nyen jalan ngan sia turun aing jadi bupati atuh tebecus tanaon sia jadi bupati tebecus tanaon sia jadi gubernur ku pembangun tendek kieu amat ya masyarakat mah kumaha tukang endog asal jalan bagus beus heotan mah nya mah panjang heotan aja Masya Allah ieu keur carita pembangunan duit di negara Tangerang luar biasa lobana mun rapih teu kudu make aspal ujianna diperak ke jalan teh mampu lain lalagan cek ngomong sompralna mah beuh pohara jasa duit eta pohara di negara Tangerang lain letik-letik duit haju kamarana eta duit wallahu a'lam bissawab tinggal tanyakeun da mah ka lurah teh nyawan tanyakeun ka camat pasti camat yang ukak ikuk kos kitunya orang masa kadar ngomong baik dong geus bae mudah-mudahan diampura ku Gusti Allah kaharepna urang ieu coba ye boga pemimpin nu rada bener-bener ngabangun kadanan 100% mah boga niatan 50-60% atuh ngabangun teh ulangan ukur masyaallah nyatuan didinya ngising didinya kiih didinya teh urang hayang ngarasakeun boga pemimpin nu karasa bahwa di negara urang horeng aya pamimpin ngeunaheun deuk nyieunna naon ge tah hayang kos kitu coba ya urusan dia trek selesai coba urusan dia trek selesai ieu mah urusan haji bade tangka kuari makin loba nu pinter makin teu beres loba jasa kuari pagawe haji nanti depakna terus datang ka luhur tapi makin teu beres bae waiting list 3 tahun 2 tahun 3 tahun datang ke 7 tahun datang ke di Aceh mah 11 tahun 15 tahun kaburu modar di Mekah teman insyaallah karinya ieu negara jadi kos kieu keur ieu mah keur dipimpin ku nu teu pati palinter rapi tapi barang dipimpin ku nu pinter kos kieu jadi nu dibutuhkeun ku urang pinter bener lain sakadar pinter tapi teu bener iyalah wa yukhayyaru tidak milih budak bae tidak milih yang kalancaran gaharepna dukomo negara urang bae aya di majelis di dieu nya pilih make pikiran urang sageureun deui pilgub mun aya anu nyogok ka urang pijen soekeun dihareupeun nyana keneh berebet kunaon teh disoekeun leutik lah Masya Allah karim cenah kiai aya nu diumrohkeun sagala kiai teu boga wawasan kos kitu mah dititah apa henteu sih umroh make sogokan tinggal kitu bae sih ku kabalinger teh ngaji nah heran aing mah jadi titah ge ini istata'a ilaihi sabila cacakan nang hasil dagang ge jang ka Mekah mah kudu nu halal jasa cacakan orang dititah ke pedagang atau bos milih jang ke Mekah mah kudu nu halal jasa iman menghadap ke Allah
ieu mendek menghadap ke Allah make sogokan cak Allah ja aing mah teu kudu di Mekah kapanggih jeung sia di imah ge di mushola aing kapanggih bae jeung sia make kudu ka Mekah make nang nyogok teu kudu ka Mekah ja sia salat aing kapanggih jeung sia ja hakikatna jeung Allah mah teu kudu ader-aderan ka Mekah di imah di jero kamar waliullah mah bisa komunikasi jeung Gusti Allah kurang kuari bisa bicara jeung Gusti Allah cek sompral nama di mushola di masjid eta teh keur amprok jeung Gusti Allah teu kudu ka Mekah make jeung ka Mekah sagala ja aing mah di mana-mana ge aya iraha bae la takudu sinatu wala naum teu pernah nundutan acan Gusti Allah make maksakeun ka Mekah make sogokan ngabalinger ngajina kudu ngaji deui kiai kos kitu cenah kiaina sohor tah mah sohor tinggal sohor cenah teh mah budaya jasa udang-udang na ge tambahan deui 2 bako udang-udang kabalinger amat si kiai masyaallah cek kiai teh hadena aing mah teh diumrohkeun ngan dibangunkeun pondok dan tol tah mah goblok hadena deui lah cenah aing mah minggu hari moal ngaji sanu nita ngaji ka dieu ya inget nitahan setik-etik aja aing mah ngaji ke jeung nu bodoh Allah lamun nyebutkeun rukun salat aja teh kana dipatkeun mending jeung nu bodoh mah hae bae ngaji teu tenang sih salah kitu ka nyahoan jam nundutan nyanana teu masalah mending jeung nu bodoh lah bodoh mengundang ngariung berkatna gede ya bodoh teh apaan nanti kita berkat deh teh jauh kukulilingan ti berkat malu adalah wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wa kadza akhun wa amun aw amun menang majana akhin wa amin kuma bae temurusan macam Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kawn